Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina waktos ayeuna simkuring bade ngabahas gunah. Gunah hartosna al-khaythum, suara anu asup kana cukang irung. Ciri gunah aya 2. Hiji, mim anu ditasdidan. 2, nun anu ditasdidan. Panjang gunah saalif, atanapi 2 harkat, atanapi 2 detik, atanapi ku perkiraan hate, cek hate 2 harkat. Sah. Contoh gunah: minal jannah wan nas thumma. Ta eta panginten contoh gunah. Mudah-mudahan kahartos seueur manfaatna kanggo jalmi anu tahap belajar. Qaidah gunah dina kitab Tuhfatul Atfal nyaeta wa gunna mimman summa nunan syuddida wa sama kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna mimman summa nunan syuddida wa sama kullan harfa gunnatin bada. Ari gunah diwajibkeun salamina kana mim nun ditasdid duanana. Ari gunah diwajibkeun salamina kana mim nun ditasdid duanana. Sakitu mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo jalmi anu tahap belajar tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.